Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naon baik nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duit tak kajen kumaha ge nya andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah aduh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh udah 100 dah hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak pujin paling geus paling muat nyana ceurik kunaon leungit motor jatena ditundun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa yahilu ikhrajul mayazib ila syari'in sakumaha kamari dijelaskan mabna syariah adalah jalbul masolih wa darul mafasid. Syariat eta diadegeunana adalah untuk jalbul masolih, nari kamaslahatan, menciptakan kerapihan dan kemaslahatan, menjauhkan kebahayaan, kemafsadatan. Etalah syariat. Ku ayana sakitu kudu rapih atuh ieu nagara lantaran jang nerapkeun syariat untuk menciptakan kemaslahatan. Maka ketika aya pemerintah menandatangani kemafsadatan teu sah tanda tanganna, andai kata dipaksakeun berarti nyana dosa. Geus lamun dosa moal henteu janji Allah pasti di akhirat disadiakeun tempatna lumayan. Jang cicing nyana di neraka jahannam. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rabbil lantaran jang menciptakan kedamaian, kemaslahatan, kerapihan, menjauhkan kebahayaan, kemadaratan, kemafsadatan, maka butuhlah pamimpin nu bener-bener nyiptakeun kemaslahatan. Ketika bergelut di bidang politik, birokrasi nak durapi jangka maslahatan umat. Ketika di perekonomian, ialah menteri perekonomian supaya ditata, diurus untuk kemaslahatan umat. Ketika bergelut di budaya, jieun menteri kebudayaan. Jieunlah berbagai duta-duta untuk kemaslahatan bangsa jeung masyarakat. So,
naon nu dibutuhkeun deui ieu ku masyarakat perlu penanganan nu intensif untuk kemaslahatan encan aya ku ari hiji cek ulama menteri luar negeri aya dalam negeri aya menteri kehutanan aya kelautan aya menteri perhubungan aya berbagai menteri geus ka rumah-rumah tertinggal geus aya menterian hiji deui nu encan aya menteri hiji menteri persampahan eta teh cara menterian antang ke bakal diangkat menteri persampahan kula ngusulkeun Ki Haji Pudoli lah supaya jadi menteri persampahan ya na boga mobil koneng ge ka ditu nya aduh di mana-mana sampah labatan di Mesir kurang lempang ka mana bae sampah ambalaya kos eueuh lurahan kos eueuh camatan kos eueuh bupatihan nyana ngurusan naon teu sampah bae teu kaurusan pan dari rakyat untuk rakyat jadi daun gara-garana duit di rakyat bawa ka luhur kelola untuk kemaslahatan rakyat kembali ke duit ambalaya aya sampah teu diurusan hujan magol banjir kakerem akibat sampah mentek gemes kula hayang jadi bupati teh dek urusan sampah sambungan jalan ulah tungtek supaya mayat gitu. Periksa ku aing mah aing jadi bupati teh andek periksa. Saya pegawaian saya PT naon ya? Bubarkeun ya PT ya. Kunaon sambunganana ngagejlug. Tuh beres ya PT ya. Itu atuh langsung beresan. Jadi rapi. Ngeunaheun. Budak letik balik ka imah ceurik. Kunaon ragak di sapeda kok bisa ragak? Sambungan anak mah nungtek pulang ngaguling sial ke tukang jalan goblok dah tungtung nama pan dicarekan sabara rebu nu nyarekannya lantak teu mangpaat teu bisa teu becus sakitu-kitu acan di cenah ieu mah kan nu PT nu abdi ieu mah PT nu lain jadi maksudna tuh masing-masing atuh sia kerjasama bego otak sia ke mana demi kemaslahatan umat mantep mabda syariah jalbul masalih wa darul mafasid geus panjang kaditu da perusakan harus dijaga hifzun nasal dijaga turunan carana kudu dikenakeun sanksi bagi anu zina sebab engke teu puguh binna saya ngaran abdi ngaran teh cenah Junaid bin nyaho abdi mah teu boga bin maya sia teu boga bin abdi mah kapanggihan ku batur disolokan aja diurus tuh nu ngurus abdi itu tuh eta bin teu puguh pada tak bin jurig meureun sia mah bin teu puguh da ieu di urang nu teu puguh binna sabaraha mungkin ratus mungkin ribu masyaallah tanggung jawab pemerintah bongan teu ngadakeun sanksi bagi nu zina hifzul akli nu mabok lantaran akalna teu dijaga hifzul mal harta ambalaya nu dipalingan ketika beunang pelakuna kok teu dikenakeun sanksi potong sesuai jeung aturan atau sesuaikeunlah jeung aturan di negara demokrasi kubahan nu samistieuna toh masyaallah karim rapih lamun urang nuturkeun jalbul masalih wa darul apa sedengkeun al imamu ra'in imam pemimpin wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati setiap pemimpin bakal ditanya tentang rakyatnya ya Allah hayang urang jadi lurah pertanyaanana engke sia salila sia ngajabat cukup jang ka neraka eta kos kitu mun teu beres
hayang jadi camat mas'ulun an ra'iyati sekecamatan siap bakal ditajang ke di akhirat. Lain ucapan kula, lain ucapan kiai, lain ucapan wali, ucapan kangjeng Nabi ieu mah. Sedangkan kangjeng Nabi mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah. Wah yang jadi bupati sia jadi gubernur mas'ulun an ra'iyati. Ku Ari Soeharto, piye kabare? Ditanya di jero kuburan. Aduh, rakyat aing kumaha. Ya kari. Nah. Kulantaran tesa pemerintah menandatangani kejahatan, kemafsadatan, kemadaratan ketika dipaksakeun dosa. Maka lamun urang carita dosa berarti disadiakeun ku Gusti Allah jang tempat-tempat tu berdosa jahanam. Eta mah geus maklum kabeh nyara. Ketika manehana menandatangani tempat peribadahan non muslim madorot teh di akhirat, nah cukup jangan ngerebek di neraka. Menandatangani tempat prostitusiane perzinahan dialokasikan ku manehana tanda tangannya nah jangan ngerebek di jahanam cukup. Mun naritakeun kos kitu pan urang inggis. Masya Allah kari. Nu laporan seorang wanita, Pak, saya ini punya tanggung jawab. Bapak saya sudah meninggal, tinggal emak sakit, perlu beli obat, harus diopnam, uang tidak punya, usaha saya tidak mampu. Untuk anak saya punya anak 5, yang satu sedang kuliah, yang satu di SMA, yang satu di SMP, belum lagi yang masih nyusu. Kebetulan suami saya juga meninggal, jadi saya cuma dengan ibu saya untuk mengurusi anak, susah aja. Masuk kerja tidak pernah diterima saya di pabrik, ketika diterima gajinya kecil. Kemudian saya harus kerja apa? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk kebutuhan saya. Untuk menopang kebutuhan saya kecuali saya ini jualan apem, Pak. Cek polisi, apemnya masih bagus enggak? Tadi polisi. Aduh, udah basi belum tuh apem? Itulah kebenaran saya. Enggak bisa dipaksakan kemanapun. Tenaga saya cuma segini-gininya. Masuk kerja tidak ada. Tolong coba. Oleh Bapak dipikir yang matang. Kecuali Bapak siap untuk menjumbang untuk kebutuhan saya. Ya saya sholat, saya paham. Tapi kebutuhan saya, orang tua saya sekarang sedang berbaring di rumah sakit butuh biaya. Anak saya yang kuliah, yang di SMA, suami saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Kebetulan tidak punya apa-apa. Ya otomatis kerja saya cuman itu. Di mana kamu itu? Di nelayan, Pak. Di nelayan situ. Aman? Ya aman. Udah pokoknya tenang, situ mah aman. Yang suka masuk ke situ ada, lurah juga suka. Sial dah lurah blon. Coba lurah siapa aja yang suka ke sono. Pak Kiai, udah jangan tanya-tanya. Enggak, ini mah Pak Kiai cuma mau tahu aja, coba barangkali lurah siapa ini. Ya ini mah intren aja. Iya mah pada urang nabah moal. Pada urang nabah, orang yang pada urang nate lain. 5 desa geus jangan kabeh. Lurah anu cenah Kiai taos banyak itu langganan abdi cenah. Masya Allah kos kereta api bae sia langganan lurah anu tah cenah malah jeung babaturanna lurah anu cenah camat aya wono sok aya cenah Kiai camat anu orang pemda geus teu kahitung lah Kiai pokona ieu mah urang-urang dieu bae cenah sekitar nu bener ya sih. Udah benar ku baca besi pakein dekat tuh hayu. Sial tak budak goblok. Yang Kiai macamnya gratis sekedar. Aduh, tak bikin mereka kaji pendit tuh kos gitu malah ya. Nah, ieu keur carita, ya otomatis kan lain hiji kan nu kitu. Negara urang kan negara demokrasi.
Tapi kan mayoritas Islam. Amerika bilang Indonesia negara Islam. Sebab penduduknya adalah umat Islam terbanyak di dunia. Orang Amerika nyebutnya negara Islam, ke orang Inggris nyebutnya negara Islam, padahal di jerona negaranya anak. Nah iya mah sabaraha nu kos kitu. Ya, musyawarah lah. Musyawarah tetap dialokasikan. Tanda tangan pemerintah. Mejeuhna lah jangka neraka mah tanda tangan eta. Masya Allah sebab kamadaratan mah. Tuh can sarana ibadah non Islam, can eta, can perjudian, can wah macem-macem. Eta keur carita nu mafsadatna neraka. Jalbul masalih wa darul mafasid, ciptakan kemaslahatan. Ialah tanggung jawab pemerintah. Nah, mantap. Dituluikeun ku para ulama, cek ulama al-irtifaq bisyari masrutun bisalamatil akibah. Pelaku jalan, pelaksana jalan, penikmat jalan, pemakai jalan. Nah, disyaratkan bisalamatil akibah dengan selamat akibatna. Ulah aya nu ngusruk, ulah aya nu tibebet untuk kepentingan kaanu yang harus ditempuh sekian jam harus tepat lantaran kemaslahatan umat nu bergelut di politik, di ekonomi, di budaya harus diraih dengan waktu kecepatan sekian. Pemerintahlah tanggung jawabnya. Masyrutun bisalamatil akibah. Ya Allah. Sabenerna mah geus teu kudu dibahas di DPR, di majelis taklim geus cukup. Jadi DPR barang pak. Teu bisa ngabahas tuh gitu-gitu acan DPR. Boloon. Basta. Ja aya dina kitabna atuh di undang-undang ja aya. Geus taruhlah urang mah undang-undang kahuk mah hese lah. Ieu bae geus jelas eta kos kitu. Mabna syariah jalbul masalih wa darul mafasid. Jehe masyrutun bisalamatil akibah, nu endeu ka Cikupa disyaratkeun supaya salamet jalana, nu endeu ka Tangerang Jalan Jati supaya salamet, nu endeu ka Sepatan melalui jalan Cadas supaya salamet. Ulah aya ngagejlug-gejlug ja duit nati rakyat untuk rakyat dari rakyat. Jieu tuh kumaha deui? Kita di kamanakeun duit. Cenah kiai rokok aing coba nu ngatur. Ayo, sabulan aing jadi bupati sia turun. Aing jadi bupati, asal gede jasa korupsi ya. Lamun nya niat nak ngabeberes rakyat. Jalan geus lain make hotmik, lain make 3 roda. Emas. Minimal perak. Jelema cara ricing we di jalan. Deuk naon? We jelema cokel kiai cenah. Jarun gula nyaritakeun APBD. Wah, emang kumaha kakarang nyaritakeun hutang negara lepas SBY hutang pohara. Jadi negara APBD buat jasa. Aduh, atuh emang teu maksud ngurusan rakyat. Kurang doakeun pemerintahan urang nu keur ngajabat ayeuna di Tangerang atuh Bupati Zaki jeung konco-koncona mudah-mudahan bisa ngabangun Tangerang. Kitu keneh presiden gubernur urang Ibu Atut mudah-mudahan bisa ngabangun. Waduh amin. Amin kumaha nya ngaringku. Presiden urang atuh mudah-mudahan bisa ngabangun negara. Mana bukti selama kepemimpinannya nu terasa ka urang. Tinggal kitu bae perubahan-perubahan mana? Sekiki bae. Temantak waktu kaula musyawarah jeung para penggede di Jakarta, sebetulnya Indonesia dipimpin atau tidak, ada atau tidak kepemerintahannya tetap berjalan seperti ini saja.
etalah hasil pembicaraan pada tahun 2010. Dilanjut dengan tahun 2013 untuk bagaimana cara meningkatkan pembangunan di Indonesia. Ternyata ada dan tidak, pemerintah tetap begini-begini aja. Dilanjut tahun 2000 kitu sabaraha eta waktu musyawarah di Jakarta, tetap hasilnya ada atau tidak, pemerintah tetap akan berjalan seperti ini. Geus 3 kali musyawarah jeung syaitanir rajim. Ira cenah kieu musyawarah ulah nya nyawa tuh siapa. Tah aing di negara kos kitu. Kerja di kieu-kieu supaya teu bisa anu nyokot kuntung eta keneh. Tenang bae. Nu bener cenah kiai. Masuk aja kitu anan. Ya kuari. Atut bakal dipercepat, kemudian nanti Rano tetap naik, walaupun kena kasus tetap akan diamankan, insya Allah sebelum selesai dia akan dikasuskan. Berarti nanti akan ada persidangan, kemudian nanti akan ada pemilihan gubernur yang sudah lapor, sekarang sudah ada 2, akan dilihat nanti siapa yang akan bisa membangun Banten. Dibutuhkan nanti pembangunannya ini mal bejakeun da kukula ini. Mengarah kepada seseorang, maka siaplah nanti akan diberi target dalam 1 tahun akan ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, nanti akan dibuat demo besar-besaran. Atau tenang bae sih, atau kalem bae tah. Urus-urus. Panjang kieu aja kos kitu. Ya tuh kos kitu. Aja ieu presiden urang kumaha bakalna beunang atau bisa beunang bisa henteu. Maksudnya bisa katangkep bisa henteu presiden urang. Maksudnya kok bisa beunang bisa henteu? Lamun manehanana bisa mendekat ke PDI salamat. Lamun nyana menjauh dengan PDI baik secara praktis maupun secara intern nyana salamat. Mun ngajauh nyana ge bakal kena. Kok bisa kos kitu? Ya tenang bae sih. Itu kalem bahas. Kiai ira musyawarah. Siapa? Macem-macem. Iya tuh kalem bahas. Kuari nu keur memimpin PDI di Indonesia. Tetapi politik mah per detik bisa berubah. Hati-hati. Tuh, Suryani dibawa ke luar negeri, masuk deui ke Indonesia, ternyata kuari geus ngarubuhkeun sabaraha sosok. Ngaji kamaslahatan umat dia. Di luar musyawarah para penggede secara praktis, DPR, MPR, aya musyawarah non praktis. Di samping eta aya musyawarah gaib. Mentak ketika kacau kuari kacaunya berat jasa ya gaib geus musyawarah, hasil musyawarah nanti disodorkan kepada seseorang, nyana engke milu main di negara minimal ulah terlalu rusak. Entah kuari keur dipasang-pasangkeun kumaha halayak rame mah caritana duh lamun partai Islam ngahiji bae mantep jasa gitu. Geus bae partai Islam ngahiji mungkin non-partai non-Islam nggak hiji jadi ngadu antara partai Islam jeung non-Muslim. Kayang orang kan kos gitu pasti benang kajian kumaha. Berarti kan ieu bakalna engke memancing peperangan. Kalau sudah menyebelah Muslim dan non-Muslim, berarti negara orang iya diperebutkan ku Muslim dan non-Muslim. Terjadilah akan ada peperangan. Berarti geus dipandu ieu kajian kumaha ge siap henteu perangna. Besina biar bisa keneh henteu. Cimandena bisa keneh henteu. Pugu Cimandena ge aya beurit ngagerebeg. Giliran gelut beneran henteu. Aya teh Cimande palsu teh pokos itu bae. Keur diperhitungkeun. Di gaib musyawarah engke bakal disodorkeun. Kiai iraha musyawarahna sih mah nyaho bae. Puasa tilok non tilok.
panjang mun didongengkeun untuk tanggal 9 panjang per detik ya masih kakarak ngahasilkeun 30%. Rumus. Di samping eta kapan ieu penggede urang ieu supaya ulah beunang wakil kumaha supaya ulah karingkus presiden kumaha kan kudu dirumus gitu. Sebab kesalahan kan geus jelas masyarakat geus nyaho. Rumit luar biasa. Masya Allah. Tak kos gitulah pagawean kiai teh kos gitu. Lain mikiran ngaji doang, mikiran negara. Emang kiai mikiran negara tuh mikiran ini. Sarua bae. Aju kiai emang patna tuh nyaho mangpat jeung teu nama. Watak aing greget bae ke kiai nu sok ujrakan sok ke pendopo. Kiai beloon. So faedah. Mangkali ngayakan kiai na ku abi loba gitu maksudnya. Lah tuh kiai teh macana lumayan be, jangan meuli ban mobil. Ngaji ke mana ya ngaji? Gesela, jang gambaran bae. Jang oke. Geus deukeut bakal dibejaan presiden terpilih memeh jadi geus dibejaan ku insyaallah. Memeh dicolok dibejaan si A presiden lah. Emang gaib, lain gaib. Kan bisa kos gitu, ndang nentukeun. Pan nu milih rakyat anu dijadikeun ieu bae. Kok bisa kos gitu? Gitulah. Nu bener jadi ge bener. Nu bener ya ge bener. Ah, siapa pemerintah bener atuh sia gitu bener ieu. Atuh di negara teu bener bagus kumaha bae. Ente ulah bingung ku ari kecuali suara mutlak di masyarakat. Nu teu kampanye, nu teu make duit, nu teu ngomong bisa meunang. Anu gerak anu luar biasa ngaluarkeun duit kok teu meunang. Tak rahasia aya di dieu gampang. Ada kuraon kamari teu ngadeukeutan aing sih. Ngadeukeutan atuh geus tanda tangan penting ieu gede. Neraka kabeh. Terus gitulah. Kaayaan. Masya Allah karim. Ieu negara pakai lalagaan. Wa yahilu ikhrajul mayazib ieu maker carita neruskeun lalakon nu kamari ieu jalan baik jalan raya umum desa kecamatan kabupaten provinsi jalan atau jalan di perumahan gang disebut dah. Tarolah merenanan ari jalan raya mah kabupaten provinsi ngolowong. Ieu lu masih kene terjadi di gang-gang atau jalan-jalan desa. Andai kata ieu jalan di sisi jalan rapet jeung jalan teh aya bangunan mun jandelana kadu dibuka bakal ngaganggu nu liwat haram tanyieun jandela doraka lantaran ceuk tadi ge al irtifaq bisyari masrutun bisalamatil akibah berarti mun jandela dibuka jelema liwat bakal nabrak jandela boh nu leumpang boh naik sepeda boh motor boh mobil. Walaupun diizinan ku pemerintah setempat tetap bae teu sah sebab izin kemadaratan kemafsadatan teu sah sebab ti dituna ge jalbul masalih wa darul mafasid. Urang nyaritakeun politik teh kos kitu di Islam. Sarua di demokrasi ge kitu-kitu ge untuk kemaslahatan umat. Ngan beda buku jeung kitabna kitab urang mah Islam Al-Qur'an nya nama kahub sok itu doang bedana make ham jadi nang urang itu mah hak asasi manusia ku ari mah kieu ieu jalan kemudian ngabangun bangunan di sisi jalan ari di handap mah eueuh jandelaan ngan di luhur tingkat kedua aya jandela anu kaluar
andai kata liwat motor jeung mobil teh jandela teu katabrak meunang tante atawa pancuran. Ieu imah teh pas-pasan jasa jeung bau jalan kemudian pancuranana deui jangan ngalirkeun kecuali ka jalan nolol kan ka jalan si pancuran teh. Ngan lamun aya nu liwat lantaran luhur dicoba ku ari kurang jeung diukur ku urang motor liwat teu ganggu kana pancuran mobil liwat teu ganggu kana pancuran truk liwat ge teu ganggu kana pancuran. Nah ieu mah ngan sakadar nolol ka jalan bojan jandela tingkat 2 tingkat 3 atawa pancuran meunang tante ieu dibasalahkeun nu kos kitu. Masya Allah, inilah kemaslahatan umat. Gitu ya. Cek di dia. Wa yahilu yakhrajul mayazib halal ngaluarkeun pirang-pirang pancuran ila syariin ka jalan termasuk jendela-jendela tingkat 2 tingkat 3 nuh teu ngaganggu kaeta teu nanaon bahkan teu meunang dirusak andai kata dirusak wa talipu nu ngarusak dia madmunun bil jadid katempuhan teu beunang sebab teu ngaganggu. Ari portal mah tama dideuleu untuk kemaslahatan umat keneh bae jalan mana ieu. Ternyata ieu jalan desa kemudian di portal maksudna untuk kelestarian jalan kekuatanana supaya rada lila. Memang ieu teh kudu 2 tahun 3 tahun supaya beres eta jalan. Geus atuh make aturan motor sepeda motor mobil boleh masuk kecuali truk teu beunang untuk kelestarian jalan pakai portal aya izin pemerintah halal. Anu boloona ku ari portal mah portal bae di dinya panjang kemaslahatan umat kelanggengan dan kelestarian jalan. Ketika aya mobil truk dirinya negosiasi merelahnya na 2.000 3.000 dibuka portalna boloon. Atuh da naon nyeun portal atuh. Pan tadi ge jangka kemaslahatan jeung kelanggengan jalan. Aya teh 2.000 ka mana lompatna? Mana yang dibuka coba tuh portal kos gitu nyian aturan teu pararugu. Kos gitu lamun deuk moal sekali tidak bisa jalan ini mah. Ini kami mau lewat ada jalan sono Pak, jalan sini mah tidak bisa. Ini sudah ada tanda tangan pemerintah setempat nih, tanda tangan lurah, camat sudah menyetujui jalan ini mah untuk kelanggengan dan kelestarian tidak boleh truk masuk sebab bebannya lebih berat. Ini mah boleh juga kijang nggak apa-apa. Ya mobil jeep nggak apa-apa, sepeda motor nggak apa-apa. Tapi sebetulnya yang paling ngerusak mobil sedan. Ini, cuman ngerusaknya di atas. Iya, kalau truk mah waktu itu aja ngerusaknya. Tapi kalau sedan mah di sono tanda tangannya. Waduh, langsung donglak di sono. Takos gitu cerita. Ya moal. Jadi ya teman kita kali itu usaha. Berartikan, gas, sokana aya truk, ya, mayar, buka, eueuh truk, tutup, aya truk, buka, eueuh truk, atuh cak supir teh ku boloon-boloon teh. Eta jalan rusak kan, itu 3.000, 4.000, 5.000 udah kabana duitna. Urang ti dieu ka Cikupa, aya tadi Pasir Gadung nu mentaan tak ka mana ta duitna. Hayang nanya tak ka mana ta duitna tah, sia deuk ka sorga apa ka neraka sih nu sebenarnya. Maksud aing mah eta teh cokot duitna bikeun ka aing. Salamet kege. Aja ku kiai pokoknya loba omong. Aing jadi reman lah keutik lah. Eta ka mana? Eta duit. Kan ku ari mah blon. Blon ku ari mah dijadikeun usaha nu kos kitu teh. Masyaallah. Esa bodoh yo sakadar nyaritakeun hukumna ka dieu mah. Sakadar nyaritakeun hukumna pelaksanana mah enggak wae. Kula mah keur ngebentangkeun hukum nu aya dina kitab. Cenah teu ieu deuk dipake Allah, teu dipake sadar neraka berarti. Kudu nyieun nya marilah kita sadar jahanam.
iya dirinya aturannya anak tuh di Pemda sadar jahanam geus beres lamun tiga ganggu kelancaran jalan haram izin atau tidak pemerintah nu kamari gua mah tengah ganggu di luhur ieu mah pancuran di luhur jendela di luhur mobil liwat teh tengah ganggu masalah teu beunang dirusak tapi izin atau tidak izin sebab nupal nunan gitu paling penting adalah basrutun bisalamatil akibah dengan disyaratkan selamat ulah aya gangguan gitu teh masya Allah dina urang ngadekeun urayan ngaji nikmat perasaan tuh kiai ti mana eta dasarna kos kitu kieu anda Umar radhiyallahu taala anhu marrat tahta miza bil Abbas radhiyallahu anhu Sayyidina Umar liwat di jalan eta teh ngaliwatan Sayyidina Abbas liwatlah Sayyidina Umar ternyata pancuran imah Sayyidina Abbas eta teh Abdullah bin Abbas eta teh ka dieu ka jalan ka beneran netes dina pancuran teh cai kotorat alaihi kotoratin sababara tetesan Sayyidina Umar teh kena cai famaro bikoli cak Sayyidina Umar toto ya ganggu ya aing kena cai gitu torojol Sayyidina Abbas keluar aya naon Umar iya ulah kena cai kan di dieu ayo geus foto ya cak Sayyidina Abbas atakla ummi zaban nasabahu Rasulullah sallallahu apakah Umar Amirul Mukminin ieu teh kudu nyabut kudu ngarusak anu geus meunang Kangjeng Rasul ieu pan meunang Kangjeng Rasul lantaran nu mantak ka Kangjeng Rasul dikadiekeun ieu teh nu liwat mah henteu kaganggu nanaon ge henteu kaganggu nu mantak ku Kangjeng Rasul dikadiekeun sakadar cai pan cai mah engke ge ieu urang mah bisa garing sapira kena cai teu kaganggu henteu nanaon sapira cai kecuali mun nabrak tarang kena mun naik mobil iya kena mun kuda dan lain eta kakar sapira cai atuh dia eta mah cai mah engke ge bakal garing cek Sayyidina Abbas cek Sayyidina Umar wallahi la yasubu illa ma yarqala waduh hampura wan hana lil Abbas nyana deku di harapan Sayyidina Abbas sehingga ku Sayyidina Umar nu tadina geus diragaji diterapkeun deui pamarentah baheula mantap biasa kan ngeunaheun eta cek tenang ulah kudu dibantuan kula bae nu nerapkeun deui ku Sayyidina Umar untuk dibantuan ya ulah aing nu ngarusak aing nu ngabenerkeun percis kos bupati urang mantap jasa guys urang dongeng-dongeng Amirul Mukminin zaman baheula kataji masya Allah luar biasa pohara jasa ku embung-embungna ka neraka hayang salamat gitulah cerita ya Allah ya kan wa in kana badu fil jidar wa fasaqatal gharid faqulud daman lamun aya sawarehna ieu pancuran nempel dina tembok kemudian ragag anu kaluarna ai prak manehanana eta si nuragag ngarusak maka fakulud doman wajib sakabehna kudu ditempuhkeun ai ngarusak mah tetep bae ragag besar wa in sakata kullu panisbu lamun ragag sakabehna panisbu wajib saparona nurutkeun cekawal asal kula mah inget ka Sayyidina Umar inget lakon keur di Banjar Mas Antret di Banjar mah kos kitu loba lalagaan jasa kiai teh jeung santri loba lalagaan emang geus kitu pembeureun wawat tekanan jadi jeung santri teh ngahiji lalaga
aya aturan kula gedalar gitu dina nanampan teh nyana deka sawah mau pacul manang serok bacicing di sisi saya berak milu dahar mana dia kiai ya itu kan orang serba salah orang begitu tapi memang temenang tadi beda tempat berak nyodok baik barang dia jak kiai mah curang kalau ada minggir saya tik ayo guys lah berjamaah guys lalagaan doang nyana mah sawab 2 wab 10 wab atung guys eta dibajar teh kos kitu Masya Allah lalayangan pegat nu batur lalayangan god wayah asar teh karari kieu kolot kieu mah kieu karorot lain kieu budak lalayangan pegat udak di budak nyana karolot udak lalayangan yo nyangsang ditangkal rambutan perebut nyana aju perebut ieu perebut beunang ku aing tos budak leutik beunang aduh teh lalagaan eta kiai teh ngahinakeun diri make lalagaan teu asa aing jadi kiai maksudna lain resep kalalayangan ai sia mah mun perebut atuh mah resep lalayangan lain teu asa jadi kiai aing mah teu asa bisa ngaji jadi lalagaankeun Masya Allah meureun naon hartina jiwa aing lah sapirasa kikieuna isin ieu ka Gusti lalagaan etalah kiai ahli Allah teh kos kitu boh di urang moal kitu atuh bah kenyawa si aing kiai ngomong mamang kiai atuh kadeuleu kiai aing kiai sol tolol sia disebut di speaker hari mulu dan al mukarram Mang Haji Udin Mang Haji goblok kiai tuh ulah mamang al mukarram Kiai Haji Asep profesor atuh nang sakola aing aduh dokter Andes teh ka bawa bego sia diralat punyana bapak-bapak maaf tadi saya cuma dikatain kiai doang padahal saya dokter Andes kiai dan profesor harap tahu aja ya tapi nanti kalau ketemu lagi nggak usah bawa kiainya profesornya ya kiai tolol teman eta kos kitu eta menang sakola jeung masantren lain masantren makin luhur makin isin aing dideuleu ku manusia mah kiai ku Allah wajah teuing lalagan ya nama budak-budak aya nu bogana ka dieu Mang Haji, ka kiai teh eta mah nu kula. Bayar Gus ya. Ayo, aing nu menangkeun. Di cenah eta ge nang meuli hese. Ya nu pasini tah ajana. Ye dibikeun, malah dibere duit budak mah. Coba sia. Ayo, tuh menang aing ieu mah. Teu bisa aing mah kajenting ceurik budak. Oh, ceurik sia eta kagetih moal beja, moal dibikeun. Di Banjar mah kieu deui. Isuk-isuk pan ngopi ta santri korek pan aya urut keur peuting tah dina kopi teh aku ari deuk nyeduh di pan tilok dikumbah santri mah tilok mana aya santri ngumbah gelas dongengna naon sebabna geus cenah boga keyakinan ieu teh geus aman cenah dikucek-kucek lagi make curug pan set dipikeun ka jandela plok pajada dipikeun kiai liwat kena huluna barang di dalam ku santri iya jelema digerokeun hoi eta hulu sia kena kopi aingnya nyileuk kieu bae pajar lain kiai geus kebal teh nyileuk kiai budak saminggu nya teu kaluar-luar kieu bae kiai kena kopi aing eta dibajar eta Masya Allah sugan kieu kan henteu coba lamun kiai di urang wae diusir sia ku aing sia murid aing kiai ambo ya darah hulu aing ya kiai urang kitu jalan teh biasa bae malah isukna teh berarti nyaeun da kiai jam sakitu kan ngopi liwat kana kareu ketok-ketok dibuka aya kana kopina ya syukur atuh urang gua ieu kiai ka dieu ya asup aduh dikucek kok jara sorangan serudut ada kasawah lah berat urang lain urang tapi kiai bisa kos kitu eta ku ngahiji zati teu asa jadi kiai hese ta kos kitu teh hese masyaallah mantap manfaat ilmu ka mana-mana
jadi aji ku urangnya teh ti Banjar kok mau zaman ayang eta kos gitu teu asa jadi kiai asa biasa bae aja lu prasbanan kula pan diajak ke Bandung kanu hajat sababaraha santri diajak limaan mah ngilu maksudna jang wudu jang naon pan di jalan teh sok baju teh sorban teh milu prasbanan kiai yo diaro kiai kolot kabeh 7 kiaina nyokot garpu di kakopeh kakana teh ku adina digitukeun nya na teh jawa teh tenang we biasa teh garpu cak anu deui teh barang ieu kayak garpuan ngomong atuh emang teu mau garpu geus aya di dieu kudu mau diimah sana mah garpu cenah curang rasa cenah kumaha tuh coba atuh yeuh garpu amadeg cenah di dinya coba sing bener barang diuk pan aya kaca tah di situ sih ceuk garpu milu ye garpu milu saduga dieukeun di ceket dari dieukeun yang dahan dideteun ngantepkeun lah ceuk kiai teh jarago ngaji da jarago pikir na puara tenang bae masyaallah ieu loba pengalaman di Banjar kebeneran naik mobil bareng geus naik mobil ieu kakihan ieu kaompolan sampingna saeutik bae pas waktu salat kaompolan pan geus ngalawudu geus samping kaompolan dibuka simpen di ditu geus baju ge kan kaompolan baju saeutik ka dihitung-hitungna beuteun dan di luhur geus bae jadi nyana salat make calana kolor jeung kaos doang jeung calana kolor jadi imam deui Allah tinggal urang gue aduh gak mampu sayang Sri Ongko ya lupa kolot teh jadi imam make kolor jeung make kaos doang atuh geus bae geus kope aba digitukeun Allahu akbar atuh biasa enggak mamaramu nu teu nyaho mah pan teh kieu ikut kitu amat atuh tenang we sih daek kelos gak mamungka aing pengalaman di jalan seperti gitu tenang bae kiai mal kaliru atuh urusan ka Allah urusan jelema sabere jeung jelema atuh eta lah istimewa naon hartina aing di hareupeun Allah lah sapira aing mah makhluk nu isuk pagato bakal paetah boga rasa kos kitu istimewa wari mah lamun teu diajeng-ajeng datang ka dituna kasuran balik kurang kasuran tempat diuk namanya jang kiai itu make kasur balik kiai mong kurang kasur eueuh kiai ini tinggal ngasuran doang nuluhur kasur maksudnya dibawa balik nah, jadi orang gak guru ka kiai Allah tis Masya Allah lamun nduk nyalatun ngariung mobilnya hiji didedet ku jana wah wali hese diuk lagi hese didedet muat-muat cek nyana mobil muat-muat didedet bae lamun keluar teh kos 3 mobilin orang wajar eta aja maksudnya kiai teh biasa bae dicerot teh kararieu barangnya dan deuleu kahadap kitu sesuku aing teh lainnya aing kos kitu apa teh suku aing jadi padahal mah suku batur pan atuh suku teh angan jangan deuleu ka suku diutek-utek punya aja tuh utek teh mah aya hiji kalimatan di Banjar teh kos kitu istimewa kiai teh teu boga rasa kiai tapi ayo waktu eta mah biasa waktu ngaji waktu ngahukuman dan lain sebagainya serem waktu eta menan gara-garana kerja manajengan mumu mah khutbah Jumat serem alhamdulillah ya sawa ke jubah suarana gede tapi we lalagaan wah jadi khotib wah tuh serem tuh cekel tukang lalagaan ieu jadi bari lalagaan ongko bener alhamdulillah yes urang tunggu hayang seuri tapi tegep jasa eta masyaallah teh ieu keur carita tadi Sidina Umar mah patalina jeung kamaslahatan hari tadi mah kiai
Kabayur teu marah teu naon biasa bae nya malah sapira cai atuh malah mah di lain waktu mah lain kopi kaciduhan lain jandela nu eta lain jandela nu belah ditu pan dia jalaneun tuh kwek kwek puh di dalam kiai itu biasa we kiai gitu seuri bae teh kiai di ciduhan ku santri teh seuri bae wah lamun kiai di urang atung geus disapa sakuan ngirain jeung ahli Allah beban perasaan teh nikmat kada teh tah guru-guru kula teh kos kitu tak ngeunaheun jasa nikmat encan katuturkeun kabeh ge kadang direnung jadi ngeunaheun ka hate urang ona masih keneh boga rasa kiai nya nama geus teu boga rasa kiai jeung anak jeung incu teh agel lalagaan jeung santri masyaallah tak manfaat terus bagus sabara abad di zaman Ki Ilyas Ki Khalil terus di zaman kamari dengan Mumajengan Endun terus kuari asana jadi 4 kurun berarti eksis kan nya aya eta teh posyandu nyieun posyandu lurah di dinya tah posyandu emang maksudna naon sakeneh tah posyandu mah sapira budak leutik aju budak leutik deuk dikuahakeun sakeneh diperiksa supaya ditimbang nasa nengke ka dieu aya camat sagala camat lurah atuh ngahadira oh isukan jam 3 geus ararindit kabeh kosong pondok beuh kiaian ka mana kiaina ka mana nu nyaho pamajikanna kabeh teu nyaraho kararoso nya di Sarawak kieu pe ngararokok eta kiai eta jeung kula teh jasa kiai ajan dona jeung mumo jeung kakak jeung un kabeh garari ku embung-embungna kapanggih jeung pamarentah ya Allah posyandu doang posyandu embung malah nanyakeun ka kula pan haju nu nyusul pan ka ditu jajanna bebeja di ditu deukeut eta naon garang-garana di sawah Pangjuruan deukeut ieu teh naon kana jalan cai mana itu geus ieu tos teh aya bener geus sepi karak daratang deui eta embung kapanggih jeung camat kuari mah waduh Gusti Allahu Agung mukhalito teh keur carita embung ka ismeun henteu marah henteu naon waya kapanggih di hajat tuh biasa ngan aya gerakan posyandu tak embung besi katanya besi kalibetkeun ayo wae silaturahmi ka dieu masalah ini teh masalah mah datang biasa dihormat atuh aya kapanggih di hajat kapanggih ngan mun aya gerakan tanaon bae embungeun masyaallah kiai akhirat teh kos kitu oh tuh kuari menawaran tempatnya di rumah saya aja Pak halamannya lega Pak tenang aja dah udah yang penting pengkondisian aja Pak siap nah yang ngaji kemaslahatan umat ka dieu mengenai tentang kisos tentang diat patali jeung gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas ngantor di berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah nu dagang jalan lancar ngeunah
gangguan al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkan dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata, sambunganana genjlong, miring, nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring watakna kabeh. Diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cak bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Pan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu. Pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkan 100%. Jangan gaji siapan. Ulu sia cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan, ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana, amanat eta teh satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna, di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pagar luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna, pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pager-pagerna luhur. Pedagang boloon kayak kos ya cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh. Setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah, tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia, lain sakadar mere ilmu, sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap amplop. Jan teu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiaina haju bae. Ulah hayu sampai eta perintah
ketika orang dibere gagah didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasia dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah minggir sia stop mulai wah jadi wasit blon teman nu gagah budak diadukeun tunggungna tah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah, teu terpilih jadi dewan, teu terpilih jadi bupati. Ketika terpilih di Bang Baluan, aya perintah ti Gusti Allah. Laksanakeun sia sebagai khudama, sebagai pelayan masyarakat. Ketika maneh ngalaksanakeun, berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun, awas. Aya perintah. Ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng di kamana di pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya Mang Haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa cegeurang yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasaetik aya parentah tuh masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak ka dinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui
beneran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pagar condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana, aing bae pan ka kawasan dia aing atuh kumaha aing. Hek bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang, maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat teh kumaha gitu. Begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zalim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerawigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bohongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ki hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nyana siang ke sia ta karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya nah kapang ya ieu nu malingnya heuh cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak pani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana wah rame engke di akhirat pun hayang rame engke grege jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggaleun sasieur-sieur acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk batongkeun sukuna deui. Wah, neuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong teh. Kotok deuk ka mana? Hei cak nyadat teh. Deuk neangan si Jepri aing haye jeung si Dedi. Yang kunaon ngadukeun aing. Kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah. Lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama
Hubungan kedua malaikat kedua sama ulawa sama sani terus. Hubungan katilu malaikat katilu 7. Malaikat penghuni langit 7 lapis. Dek lompat ke mana? Orang lompatan kade-kade itu malaikat ke mana? Dek ke mana? Dek ke mana? Lompat kali itu. Iya, ulah ke mana, guys? Udah sih lompatan. Ayo sih. Lompat ke mana benang, itu bisa disogok kan malaikat. Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Ama apa sogoknya? Di sana ada artis. Tebeki ya gua ke artis ya kuali. Boro-boro kuari baheula ge gua tebeki ke artis. Emang hulu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Kos gitulah. Lamun teu ngaganggu, masalah mun ngaganggu cilaka. Taksing hade. Ya Allah. Waalaikumsalam. Lamun urang nenden pasir di jalan, aya umblukan pasir atau batu di jalan, lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan, henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah, kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang, paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakan lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir, paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana 2, ocotan deui cokel nu bolan. Ayo siap tukang bata, cokel. Beres. Taksing hade jalan. Rapihan, ulah aya gangguan-gangguan. Masya Allah. Ngede tah jalannya. Geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah, kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna, doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak, tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti. Haram teu beunang eta teh jang kelancaran. Di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu. Di Indonesia mah aneh, digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas, jembatanna gede, bagus teh bupati teh ngagedean jalan, dipake dagang. Dipake blon, masyarakat blon, goblok tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus ngabangun ulah ge. Ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya. Bagus ya, waya dipuji mah puji bae, bagus bae mah sesuai jeung aturan. Bagus ya pemerintah nyeun kalancaran. Tukang es di dinya. Tukang baso di dinya, tukang cilok di dinya, tukang cincin aya di dinya. Lamun ku urang di haharuana, kunaon atuh dagang di dieu? Pamayar mamang. Kasaha tuh? Make gelang bahar. Oknum teh garana.
Saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat. Dagang mendek mah. Ulah nyewa-nyewakeun sarana umum. Teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran. Lain jang disewa-sewakeun. Haram nyewakeun. Tuh. Mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebal hirup di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos karar itu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun kuari mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabangunna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabangunna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyaun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana aya nu hajat kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakal main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebal dege bakal namru ka jalan ngegedebrug
kira-kira geus kajawan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebuk ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model koski ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala ge kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deui liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ke setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bruk nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau sabata bitariqi fasarabi syarsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi saksun
kecuali pamalun fala domana haju jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag fala domana filosof teu katempuan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atau sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona ajuna ambruk ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda euy ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantah mah atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bayar 500.000 kurang ngerokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ke Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia cenah menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur malah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipijeun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga ade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah
aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua. Aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah. Atuh terus mah sapoe mah aya beureun bangsa 100 mah. Eta pando ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini nih. Besok 100 deh. Terus be kabeli motor, toel, takujin, paling geus, paling muat nyana ceurik. Ulah leungit motor jatena diteundeun karang menit mah. Hasilna teh hasil dagang. Jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan HDG. HDG tuh bogaan aji. Pokoknya wal beres. Kuari ambalaya pamalingan. Duh, lantaran kredit. Haram teh. Iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui. Hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur. Nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha. Tuh Masya Allah. Amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram. Lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan. Cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae. Si hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan. Tah bahasa sing serbit. Urang bang sing serbit naon eta? Baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan. Sing hade. Lain jalanna anu diganggu urangna nu dinasehatan. Ya, jalan dipake dagang, duraka. Moal mangpaat kajen ku kumaha ge. Akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deui. Kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi. Tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneundan paku. Diteuneundan paku eta Jakarta blon eta Jakarta mah. Waduh kempes, waduh ada pakunya. Urang keur kieu itu datang. Kenapa Pak? Ini kempes kena paku ya? Iya, udah terus ada bengkel. Buku bengkelnya anak. Sono ada bengkel. Bisa juga eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tawang geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu lawan ge mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Atuh teh mah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah.
Iya pamereun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapenting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu mah. Ya. Kemudian ya non Pak Kiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja, tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang, doanya kurang panjang. Bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Ada saya sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.